Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa sadaya. Wilujeng patupang deui dina acara Warta Khusus anu parantos dugi Kameja Redaksi Sukabumi TV. Sejak kasanggakeun dina pidangan Warta Tenggara Pasundan edisi Rabu 29 Desember 2018. Simkuring Givari nu baris ngadugikeun warta salengkapna. Nah eta pamarentah tiasa bantun defisit BPJS Kesehatan. Pupuhu Indonesian Health Economic Association Hasbullah Tabrani ngomong pamarentah tiasa mangamanfaatkeun pajak kalepatan atau sintaks kanggo nyekapkeun kaperluan dana BPJS Kesehatan. Ayeuna pamarentah atos ngagunakeun pajak udut kanggo membenahi defisit BPJS Kesehatan. Jabi pajak udut, Hasbullah nyatakan pamarentah tiasa ngagunakan pajak alkohol minangka asal ngadanaan PT Asuransi Kesehatan atau anu tiasa disebat Askes. Nurutkeun anjeunna, asal dana kanggo pangladen kesehatan bagagaya henteu wae ti udunan rutin peserta. Kanggo dipikeun nyaho, pamarentah ngaliwatan revisi aturan Perpres nomor 12 Waksih 2013 ngenaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Neda pemerintah wewengkon mikeun pangrojong dina penyelenggaraan JKN. Antawis sanes ngaliwatan kontribusi ti pajak udut. Besaran kontribusina ditetepkeun 75%. Dipari realisasi penerimaan ujud anu mangrupa hak saweunang wewengkon. Pemotongan penghasilan pajak udut disebut ngan dipegawai dina wewengkon anu tacan sapinuhna ngajalankeun kewajiban integrasi JKN kalawan BPJS Kesehatan. Sanaos pamarentah tiasa maksimalkan peran pajak kalepatan, Hasbullah menten kawijakan nyedek anu priyogi direalisasikeun nyaeta kanaikan tarif udunan. Manehna nyatakeun sakedahna pamarentah wantun naikeun tarif udunan kalawan sanes kanten konsekuensina. Alasanna udunan kasebat pendek teuing disebat dibandingkeun kalawan dana anu kedah dikaluarkeun kanggo menebus pangladen kesehatan pasien. Abdi Givari sareng tim redaksi pamit ngunduhkeun diri ti pandangan anjeun sadana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.